mana pasrah sumerah ka Gusti Allah. Hartina tawakal ka Gusti Allah. Tah kira-kira urang geus bener-bener pasrah ka Gusti Allah. Sakabeh jiwarana urang sadaya lain unggul lahirna batina dipasrahkeun kana naon? Kana perkara anu diparentahkeun ku Gusti Allah. Dipasrahkeun kana sakur-sakur perkara anu dicaran ku Allah. Pasrahkeun ini anu dicaran hartina ninggalkeun kana perkara anu dicaran ku Gusti Allah. Pasrah sunnah. Gitu. Tah kira-kira we urang sadaya lamun paingan cek katerna lamun jalma nyaeta lamun nuturkeun atawa ngesicing ngancing nyaeta dina diri urang nafsu mutmainnah tentu kadituna padahali jannati hartina bakal dilebetkeun eta jalma anu kaancikan nafsu mutmainnah bakal dilebetkeun ka surgana Gusti